Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah tarekatna lepas jadi teh sasar kos gitu ngaranna nyasarkeun jelema. Ulah tarekat ulah kena kanyahoan ku batur pamajikan ge ulah kena nyahoeun. Ulah kena nyahoeun urusanna urang jeung Allah. Ngan ge kanyahoan pan ieu salaki hiji bangun puasa bae, puasa nu ngora tah naon. Bingung. Kege bingung cara do kolot teh. Nomor kedua kotip pentingnya hudang bae cakena teh dideleukeun. Haji bangona ka nu kolot teh ka do kolot teh ka nu ngora teh ka pamajikanana bageur. Biasa narekat mah kitu bageur. Jadi ucodekah boro-boro jeung batur jeung pamajikan geus ucodekah jeung anak haji bangona barahan biasana tah kudu teu nganggap kana dunia. Ieu mah barang norekat nyana teu usaha nu pamajikan dirorodan. Aya keneh gelang ngadeukeun jual, aya keneh kongkorong ada barang norekat jadi kos kieu ieu. Salaki tolol tah kos kitu. Ulah tarekat batal tokot yang sia ka anak, ieu yang sia. Aya abah, geus abah mendeka Allah bae. Ulah mikiran abah ngan eta bae sabaraha bogana tah. Eta mun untungna 100.000 aing 70. Teu lain norekat mah kos kitu ngabujangkeun anak ngaranna. Citu susah. Setik mesti salah siga hade. Mendak kuari guru-guru tarekat teh bolot jeung ceuk urang mah. Kunaon hubunganna jeung dunia? Haul, hai. Pan sia teh murid aing. Ayo, mararawa ka dieu. Lamun teu mawa sapa siap wae. Cah. Ali tarekat jadi kajajade kieu tuh. Itu menang ngondang ahli tarekat geus pokona deuk nahaolan ieu nu bogana tuan syekh dik milu hayu teu kaji teu aya nu diondang aya hayang kabarokahan hayu sebab nyanana hadir di dinya beus hayang ka deuleu sia di dinya ke hadir poe malam poean haol tadi dinya nu mana cenah tuan asal anu jenggotan tah eta oh kebenaran orang Cisoka aya aja gomo ieu tuan syekh ajunya anak ngaku goblok gabehan kanginahannya na di seh-sehnya na aku saja pengen di kiai-kiai oh iya pukul lain kunaon ngarasa ngeuna di kiai-kiai teh si mana oh teh si anu tolol eta termasuk jelema tolol bin tolol eta kuduna mah aing mah lain kiai aing mah aing kunaon kusia disebut kiai tapi sia nyebut mah aing atuh aing eta blon keneh di sarua lain ya Allah ya Karim. Nah anu nungtunna ieu kudu nu nyaho jalan mandak mayahdillah saha jelema anu dibere hidayah ku Gusti Allah fahul muhtadi untung wa may yudlil fa ulaika humul khasirun jelema anu disasarkeun ku Gusti Allah atuh rugi kabeh. Nah intina jelema anu dibere hidayah yakni agamana Islam percaya ke Allah percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah percaya karena kitab Al-Quran sebagai kitab Allah. Nah iya jelema diberi hidayah wal muhtadi sorga urang ya urang Islam kabeh iman ke Allah iman ke Kangjeng Nabi haji urang deh percaya karena kitab Al-Quran ngatak didengekeun ke urang ieu percaya ieu ke Quran ieu keur didengekeun percaya yes urang teh penghuni sorga ieu penghuni sorga ieu lain lalagaan mun aya nyaho penghuni sorga ieu tah ieu emang karari ieu penghuni sorga mah darkil atuh engke rapina mah di sorga kuari mah teu dekil keneh emang ieu mun aya penghuni sorga teh ieu tah nu di dieu doang di majlis di luar mah wallahu alam. Cek mau di luar tepan gitu amat sih kiai ya itu saya kebawangan penghuni nama penghuni sisi lah
wa mayyudlil sahaja lama anu ku Allah disasarkeun teu iman ngajak jerek bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah Kanjeng Nabi teh utusan Allah Al-Quran teh didengung-dengungkeun nyana nonton di TV teu iman ka Allah teu iman ka Kanjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Quranul Karim eta disasarkeun ku Gusti Allah informasi geus aya di berbagai-bagai lain lalagaan televisi geus aya koran majalah HP emang geus wahara jasa geus loba jasa tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam antara Nasrani jeung Islam perkembangan di luar negeri tapi teu daek iman disasarkeun ku Allah bahkan aya nu imahna teh deukeut jeung Ki Haji ieu saya ieu seteguan ieu Haji Soleh deukeut tapi teu iman Masya Allah Karim disasarkeun emang ku Allah teh urusan lain teh nyaho ieu ku ari mah moal aya jelema nu teu nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah informasi teh geus luar biasa melalui berbagai-bagai ayo deuk bake naon coba ku ari mah informasi Masya Allah mudah nyahoeun kabeh encek Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh ku ari geus anu tertutup informasi tapi teu daek iman wa mayyudlil faulaika humul khasirun emang endek dijadikeun penghuni nerakanya naudzubillah min dzalik bahkan kuarima perumahan muslim perumahan kafir geus aya jadi nyana lewat ke perumahan muslim berarti kan eta teh geus nyaho nyana oh ieu perumahan muslim ai muslim teh percayana ka pangeran Allah di Indonesia sanajan di Indonesia lain negara Islam komunis aya Yahudi aya di orang kapital aya kapitalis iya tadi orang aya kabeh komunisme selalu mempercayakan materi langit bumi terlihat berarti materi tidak ada Tuhan ceknya semua ini adalah petet-petet ceknya ini ceknya petet-petet buah limus bener ya ceknya jadi sorangan langit jadi sorangan bumi jadi sorangan Tuhan tidak ada dulu pernah ada nggak pernah cuman mati Tuhan goblok tak komunisme sama rata pangerannya nama komunisme Soviet diurang komunis baheula PKI komunis kuari muncul kembali komunis lantaran urang hubungan jeung RRC teh kapan hubunganana jeung Soviet berarti kan komunis RRC teh biang komunis sarua asup kuari lantaran Indonesia hubungan jeung Cina atau komunis teh atuh hudang kembali kuari wow palu arit ambalaya kuari di Indonesia tinggal renungkeun ku urang kok bisa terjadi seperti kieu atuh kumaha ente nu nyicingan negarana ya tuh cenah ya presiden atuh Aisyah satuju teruskeun teu satuju atuh rorot ku sia negara lain negara nu Jokowi nu urang kabehan je emang istana nu Jokowi nu urang teh kabehan je emang eta gedung MPR anu nyana nu urang kabehan kok bisa je urang teu menang ka ditu atuh cenah bae bodoh emang nu bodoh mah situ emang kabehan ge iya mah betah jasa jadi jelema bodoh geserkeun atuh bodoh setik mah ka batur ayo gua demokrasi nah iya kuari diurang teh kapitalis untung rugi lamun tadi mah tanpa ayat Tuhan sakabehna dianggap materi kadeuleu kadenge Tuhan tidak ada cekna sebab nggak pernah muncul Tuhan cuma sekedar cerita ada akhirat bohong itu eta komunis pangeran ya nama pangeran urang wenggeus kumaha urang hirup mah hirup bae selesai komunis kos gitu ya hukum cenah mah hukumna kumaha ngeunahna dijieun ku sorangan aya di demokrasi ya ieu kapital ieu mah untung rugi jadi jangan mah make perhitungan selama untung silakan selama rugi dan kumaha untung rugi ya urang ye
di negara Indonesia teh ieu teh demokrasi. Nah, nu mantak dipermasalahkan tentang sosialis komunis, tentang demokrasi kapitalis, iya dipermasalahkan di Indonesia. Mayoritas Islam baulah 90%, turun 80% kuari, 20% kafir, tapi nyana geus mendominasi perpolitikan jeung perekonomian. Hina amat urang sebagai bangsa Indonesia. Kemarin Bung Karno teh ningali, waduh bangsa aing nu baheula ku aing dimerdekakeun. Aing teh ngamerdekakeun nagara teh jeung bapak kolot sia jeung uyut sia. Nang hese capek nu diseret, nu ditembak, nu dibacok, nu dimurtil dan lain sebagainya. Tinggal melestarikan kemerdekaan. Kos ya wah walah wah weuh. Bung Karno teh neuleukeun, ya Karim, ya Karim. Bupati sia teh ku goblok-goblok teh. Gubernur sia teh ku tolol-tolol teh. Menteri-menteri ku begitu. Terus ka raja-raja. Bung Karno hudang emang nya teh hudang. Kamari ge Soekarno aya ka ditu. Ku ari ngaji aya Soekarno. Aya lain lalagaan, beneran ku ari mah. Bah pajar lalagaan Soekarno teh ngaji ku ari di dieu. Di mana cenah kiai jeung urang mana? Tuh, Soekarno urang ditu tuh. Ngaji jalan di mana tuh di dekat Tanggalambon aya. Ngaranna Soekarno. Nah, Soekarno eta wasa samira si eta atulah. Wa bayyudlin faulaika humul khasirun. Tinggal urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ieu walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi ieu nyata kaula ngadamel pikeun penduduk neraka jahanam katsiran loba minal jinni wal ins. Ti golongan jin jeung manusia geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Allah karim. Geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam teh. Mana? Ih, sipatanana hiji lahum qulubun la yafqahuna biha. Eta jelema paralintar luar biasa, dagang mararaju, politik nah mararaju. Haju lamun berangkat ke lain sakadar dalam negeri, malah manyana ke luar negeri, bisa keliling dunia ku pinter-pinterna, tapi hatena teh la yafqahuna biha, teu ngartieun kana bener. Hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener, teu percayaeun kana ayat suci Al-Qur'anul Karim, teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah, teu percayaeun ka Allah sebagai Khaliqus samawati wal ard. Teu bae teu percaya. Malah nyenan gereja, malah nyenan kelenteng. Dipersiapkeun deui di mana gereja, di mana gereja, di mana gereja. Macet hatena teh. Lain jelema bodoh pinter. Bahasa lagi Indonesia bisa, Jawa bisa, Sunda bisa, Inggris bagus pugu karuhan. Bahkan bahasa Arab dia bisa. Dibaca akunya na terjemahan teh lain endek iman, tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Boga hate tapi teu percaya, teu iman, teu ngarti nya kana bener teh. Iyalah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam. Tuh nu boga pabrik. Percayaeun ka Allah henteu. Etalah ayat ieu nu berlaku. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Boga hate nyana sarua jeung urang, tapi teu ngartieun kana bener. Lain bodoh nyana, pinter bisa nyeun pabrik nyana di urang. Padahal ulang negeri, urang dalam negeri atuh sarua. Cina Medan, Cina Bangka, loba ngartieun nyana. Nyahoeun nyana bahwa di urang teh loba Islam, di negara luar loba Islam, aya Baitullah, aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah. Nyaho nyana.
tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah min. Masya Allah. Urang mah untung ya. Walahum ayunul la yubsiruna biha. Nyana ge boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kalawan neule itibar neule nyana kana gunung malah menikmati keayaan gunung, neule nyana laut malah menikmati laut, neule nyana hutan menikmati hutan, malah neule nyana perkotaan menikmati perkotaan, neule berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar henteu dijadikan itibar kunyana matana kunyana teu pernah didelekeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah. Urang mah pandeule gunung Masya Allah kawasa amat teta Gusti Allah neule nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung ya moal aya. Urang neule laut beuh eta laut pohara amat Gusti Allah neule laut saha sih nu bisa nyeun laut ya moal aya maha kawasa Allah. Urang makan gitu. Ketika neule hutan ya Allah ya Rabbi hutan pohara amat maha kawasa Allah. Saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti maha kawasa Allah. Neule hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea ya Allah maha kawasa saha nu bisa nyeun gajah nagara mana moal bisa neule mau horengana mau sarua maha kawasa Allah pohara amat neule deui urang orai aboh ya orai pohara saha nu bisa nyeun orai urang mah maha kawasa Allah aya angin saeong deui maha kawasa Allah nyeun angin nabrak ke lembur jadi angin beliun wah acak-acakan gua angin beliun maha kawasa Allah neule laut oyak laut jadi tsunami maha kawasa Allah saha sih nu bisa nyeun tsunami jang moal aya mun lain Allah mah maha kawasa Allah nyeun tsunami Gusti coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti udah makan gitu kuari mah teu wani nyebut nang Allah teh. Iya gunung Bitu. Wah, ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam. Kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja? Atuh suntik usia maka panasilin. Bere influenza kadija obat kadija. Nah, iya orang mah tembung, terbawa orang ku Yahudi, terbawa orang ku Nasrani, terbawa orang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi henteu maha kawasa Allah Gusti meureun aya sesuatu anu Allah murka. Ketika aya tsunami urang mah langsung maha kawasa Allah. Allah nyeun tsunami. Tapi batur mah lain, ini kejadian alam. Ini dari retaknya bumi di bawah. Jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian. Di sana ada kejadian keretakan tanah, maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat, maka air terus mengikuti keretakan itu terjadilah tsunami. Aya tanah ngeretakeun nang saha goblok. Siapa tolol atuh. Bengker ku sia atuh coba. Ayo. Atuh tinggal 5 bari beja. Ya ada ngomong ngaco bae ge jangan teu rapihan atuh nang Allah beres. Sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak beta jadi deui tsunami jadi. Nyana ngocoprak beta nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami ieulah anulah wah sembuar macam buah pohara jasa. Jol tsunami deui di Pangandaran. Lamun nyana ngocoprak bae hajut aya tsunami deui mah heuh bere obat atuh ku sia daun salam hijikeun tah. Ramuan inum gusia tah ya henteu nya ngocoprak bae jadi deui bae gunung diocoprakan bae jalan bitu deui atuh maning dianggeuskeun kakawasaan Allah beres selesai geus nya ngadoha bae urang ka Allah
Tidaekeun nyebut nang Allah teu berat kunaon eta matana tidaekeun neuleuh kana kakawasaan Allah subhanahu jeurekeun urang Kangjeng Nabi naik ka Jabal Nur. Begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit. Betapa maha kawasa Allah nyieun langit sakitu rapihna. Aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah maha kawasa Allah. Neuleuh ka handap, neuleuh bumi maha kawasa Allah. Nyieun bumi 7 lapis. Bagus amat tartiban-tartibadana lempengan-lempenganana maha kawasa Allah nyieun gunung maha kawasa Allah nyieun laut maha kawasa Allah Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah sehingga sieun ka Allah di jero hate eueuh nanaon sieun teh ngan hiji bae ka Allah bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke bakal rusak da tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui lah cak Kangjeng Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate bulu aya eueuh deui moal aya di hate laut aya eueuh deui moal aya di hate bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram hiji nu aya di jero hate Allah cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan itusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tafakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang Jibril datang maneh ka ditu didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah ketika urang sarua nuturkeun Kangjeng Nabi sok ge lah ulah aya nanaon di jero hate teh ulah aya apaan saan ulah aya naon deuk kijang bae udah kagedean teh mah goblok tolong kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing anu aya kuari mobil Pajero nu anyar atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti diragapna geus ralanyet sakumaha balon eueuh anginan Gusti ganti deui eta tolong teh mah goblok teh mah lain ngadeukeutan ka Allah ngajauhan bon ya ieu mah tapakur teh tolol kabeh ya Allah ya Rabbi ulaya nanaon di jero hate turutan Kangjeng Nabi langit tadi eueuh aju aya aju eueuh de ulaya bumi kitu kene mobil kitu kene rugi amat atuh urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh mobil lu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang maot ditinggalkeun kumaha keangkeun di jero hate sih rugi amat sih dah komo awewe mah nyangkeun di jero hate Masya Allah rugi nu mantak lamun ulah yang nyangkeun di jero hate kawinna jeung nu hideung bebas engkena bebas sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan boga kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur moal aya nu daekeun emang gua nangis aing teu pati kudu batur emang gua pendek aya dinyana hideung aya dinyana jobed aya dinyana aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolol teh budak aduh urang wayang atuh ya ninggalkeun terus nafsu kere bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulaya dunia anjahina dunia masa sinuhina ditenden di kolbu
nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia, Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakan hanya untuk sekedar sesuap nasi, tolol amat, goblok amat. Ku ari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain ieu ieu mah bangsana. Hayu coba ge hina amat, masa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina. Eueuhkeun geura di jero hate hiji be Allah. Cak Allah Khadir sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing encan maot sia mah ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing. Tuh nukeraya di jero imah sorangan di kamar nyana kuari kertader datang si Hidir Datangnya datang di jero bae. Assalamualaikum. Salam saya. Kaget panto ditutup, jendela ditutup tapi aya ular umpat. Tah bedana ari wali Allah mah lantaran ka Allah telumpat malawau oh Khidir sesalamat. Tapi ketika orang lain ke Allah tak ngalamun dagang karung kieu bae. Kumaha jol we. Ha pendi. Oh, keluar jangan. Aya naon Pak? Juri. Eta lantaran nyanana keur ngalamun. Ya Allah. Masyaallah. Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae. Kumaha Kanjeng Nabi Khidir bae? Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nangtung. Diboro ku jelema. Beres aya nu sasalaman. Sanggeus aya nu sasalaman nanya. Kenal gak sama itu tadi? Yang mana Yang tadi salaman. Iya enggak kenal. Sekarang kemana? Oh enggak, itu Khidir. Jadi kan sama Khidir sasalaman lebah banget. Balik deing dia sakit ngan sasalaman doang. Mentek sing ade beusi Haji Pendi ti peuting. Maksudnya ke sorangan Haji aya nu datang. Ha, ini Khidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Khidir tah. Aing mah lain Khidir. Aing mah babaturan sia. Ada di kuburan itu tuh. Pajar babaturanana berarti. Mantap nyana geus diangkat panglima. Aduh Gusti Allah bagus. Boga mata teu didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Ih, kafir bae nya nama. Walahum ma'anun yasma'una biha. Boga ceuli tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, teu pernah didengekeun kana pituah-pituah, teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama simaa tadaburin wa ti'azin. Kalawan ngadenge tadabur jeung itiaz aing ngadengekeun babarengan ma ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun. Harita nu teh Kristen anu diutus ku Amerika nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkan jadi presiden Indonesia. Betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir. Ku hari babarengan jeung kiai jeung ustad. Eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah. Emang meureun deuk dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam. Nauzubillah min Salih. Nyana nyieun Perindo. Datangnya nak Serang disambut ku kiai, walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja. Awas ya kasing hade hileud eta sing hade hileud. Awas. datang ke Keresek disambut, datang ke Pandeglang disambut, datang ke Bogor disambut. Geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo. Goblok teh coba. Jih. Aju ngayakeun pangajiannya ngadengekeun si Haritanu. Ngadengekeun nyana. Tapi teu iman.
cak di dieu nage mantak dijelakeun sima tadabburin wa tihazin ngadengekeun teh ngadengekeun tadabbur jeung itian nyana memperhatikeun eta mah kan nyana mah lain memperhatikeun ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana hanya untuk dukungan-dukungan aneh di Indonesia teh aneh kita ulah milih awewe atut jadi ayo berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk ya woi temenang gecana jadi imam salat ai imam negara matu teu naon masyaallah karim masyaallah karim baik-baik imam ngan sakadar nyaritakeun doang jang geus terjadi jadi deui kan bupati cewek jadi deui di dieu bupati cewek wali kota nah iya maka dia nama geus lain awewe deui kafir Jakarta lamun jadi kafir coba deuk kumaha Ahok masa urang dipimpin ku kafir cenah kafir ge ieu mah adil ulah nyaritakeun kafir adil boro-boro adil jang urang jang dirina ge geus teu adil jeung teu jujur lantaran teu percaya ka Allah jelema teu percaya ka Allah eta lah jelema nu pang boloon-boloon artina pang pasek-pasekna pang teu adil-adilna ulah ngajakakeun adil kunaon atuh sok sambarangan bae ieu mah keur carita adil mah sesuai jeung tempatna Allah teh nyieun langit bumi urang percaya eta pangeran adil ketika Allah nyieun urang teu percaya bahwa pangeran teh Allah teu adil kunaon jadi adil-adil jujur-jujur bakal dihijikeun segera ka ditu urang mah ulah kajendeng urusan jeung elehna mah teu sabodo nu penting mah urang mah hiji mun awewe ulah milih mereka dua mun kafir ulah milih sakedeung di dunia mun dibere tuh tolol jangan Allah moal kebel hirup di dunia kunaon diacak-acak ieu akidah urang kunaon diacak-acak Masya Allah karim urang kuari dibere ku kafir lantaran nyana deuk jadi gubernur mungkin kuari mah mewah boga motor boga mobil boga imah bahkan dibere jabatan sabaraha kebal sia menikmati barang hina di dinya tapi eta akidah sia dijual ka dinya di akhirat bakalna sia disate di ditu sakebal-kebal sabaraha kebal sia menikmati mobil sabaraha kebal sia menikmati imah mewah sabaraha kebal sia dijamin sia alam dunia sia 10 20 30 tahun memewahan sia di akhirat celaka sia di kulub sia ji eta teh kurang memperhatikan tak kiai-kiai anu neangan kemewahan dunia lamun hayang nyaho cak Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun ulah ngejar kemewahan dunia lantaran kemewahan dunia mah eta teh dibandingkeun jeung akhirat hayang nyaho maneh Muhammad bejakeun ka umat anjeun kemewahan dunia persis okos sakumaha tetesan manuk anu ka laut kemudian ka bawah cai netes kemewahan dunia bagi jelema sakitu tadi bandingkeun jeung kemewahan akhirat sakitu maka jeung dijual akidah na'udzubillah min zalik wa min zalik bata kurang ge datang ke tayangan datang cewek-cewek mabur sia ka ditu tayang gas aing mah bener tadi teu bener pokona lalaki bae heula hiji titik aing mah heulanan ai eueuh ieu pamimpin atuh ieu kan acak-acakan ai aya neangan anu jujur eueuh ieu bae lalaki rada deureus aing mah lalaki geus eta ge mun merek aing mun teu teu sia sok jore tungtungna ya Allah ulah hiji be sebab urang bakal berhadapan jeung Allah kunaon kafir dipilih nah iya orang cilaka jasa saeutik kemewahan dunia orang naik mobil Lexus baby Benz atau orang naik Ferrari oh indah jasa menang di mana sia hayu orang dahar restoran ganti restoran nang di mana eta sia hayo ieu imah sia gunta ganti nang di mana sia eta menikmati salin ganti awewe menikmati nah saeutik hanya setetes ku kabehan sabaraha tahun saya menikmati dunia di akhirat bakal kumaha
Masya Allah karim. Iyalah jelema nu boga ceuli tapi layas mauna teu ngadengekeun kana ayat-ayat jeung pitutur-pitutur. Ngadengena lain ngadenge sambarangan ngadenge. Ai ngadenge mah nyana ge ngadenge makan nyana nu nyieun acara. Buat kiai acara sebesar-besarnya, nih saya kasih modal. Terserah mau maulidan mau rajaban, nih modalnya. Terserah mau hawalan apa mau pertemuan, nih modalnya. Nyana ge hadir. Ceramah kiai. Tapi kan lain si mata dabur tambah jangan nyana nyieun demi untuk nyana. Teu mikir ta otakna kiai. Masya Allah karim, dijual agama Quran karena dunia nu hina anu sakedeung di akhirat bakal dikumahakeun ke. Ji urang mah muludan kabehan imajana ditanggung ku salah saurang. Ditanggung ku salah saurang eta teu bagus eta kos kitu. Muludan urang kabehan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi deuk datang ka mana. Ieu mah urang muludan aya nu nanggung jawab cenah saurang. Lah salah eta kos kitu. Kabehan. Ya kula mah boga teh 1 juta, ya kula mah boga 500, ya kula mah boga cucur doang. Ya kula mah boga aqua doang. Aju datang deui kula mah boga sugut doang kieu tah. Ayo masalah geus. Eta nu lobana mah eta nu terakhir tah. Termasuk eta ge sarua tah. Ana mulu dan truk rame reganya mah. Raja Pantilok ngomong lagi mah mere kabehan ceuk anu ngadahar. Terus gitu nama bangkrut dunia. Okos nu bener tapi salah lu mantak, aya anu bener tapi salah sing ada sanajan ibadah ge aya nu bener tapi salah. Sanajan tutulung gaya nu bener tapi salah nu mantak sing ada kosu bener tapi salah aya mana aya jelema boga tanaga aing ieu deuk tutulung ka batur sakjana teh boga tanaga boga wawasan saha anu perlu ditulungan gua aing deuk ditulungan turun ti mana ka jalan set aya nini culak cileuk kieu we kieu wah iya perlu bantuan berarti ya cek nyana langsung nini dicekel ini ayo diseberangkan ku nyana stop mobil di stop hebat biasa tak beres datang geus di alhamdulillah cek nyana nih kula nang hese capek tadi nyebrang ka ditu cek nyana teh ya kunaon dikadiekeun deui eta tutulung teh nyaho lebah kos kitu bolon eta. Tinggal nini bae tadi ngageter-geter cenah kula. Aduh. Kayunya na indit teh goblok teh Pak. Eta kan nyusahkeun cak nini aing kudu nyebrang deui bae. Eta lulungan teh nyaho lebah eta kos kitu eta. Lulungan teh nyaho lebah teh kos kitu. Loba urang tutulung teh nyaho lebah eta. Teu ngepas. Masya Allah boga hati tapi teh dipahamkan karena bener boga mata teh didelekeun karena kekawasaan Allah boga ceuli teh didenyekeun karena ayat-ayat Allah nah ulaika kal an'am jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi naon bedana teh jeung kebo bule. Geus eta kafir-kafir anu boga pabrik, boga kapal udara, weuh, daharna ge isuk-isuk di Paris, sore-sore di Inggris. Weuh, pahara jasa, tapi nyana teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Rasulullah, teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim, eta teh rendengkeun jeung kebo bule, adik kakak. Adik kakak eta jeung kebo bule. Kebo bule, kebo plen. Kebo plen, embe. Rendengkeun jeung embe adik kakaknya eta. Kakana embe nyana adina kakana tetep embe berarti muliaan embe kakana embe nyana adina eueuh cenah embe jeung soang ya Allah urang mah mulia urang mah iman ka Allah urang mah iman pas sa pangeran Allah di mana Allah ulah ngomong sia aya teh nyaho di mana mah ngan bukan mah Allah bae eta geus hebat teh kitu. Naon dalilna coba cenah aya Allah aya hulu sia gobong bacok siapa ini
kata jelema ngomong sia kowe calana awas ya alas ya agak lompat udah aja lompat po aing nanya pangeran ning nana dalil lah hulu aing bagai dalil ngomong deh sia aja aing can nyaho ka Allah tu jawara diajak ngomong mah beres satu diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah antara aing mah ngajina ge mingguan aja aing mah haji tukang sate sia nanyakeun Allah di mana hayang nyaho sia ku aing sabada para pesihir teh arele ku Kangjeng Nabi Musa ngadu jajatun antara ahli sihir jeung Kangjeng Nabi Musa sorangan lawan 15.000 eleh kabeh pesihir ketika para pesihir eleh nyana dina renunganana cak para pesihir lain sihir atuh anak ieu mah lantaran tara aya sihir mah ngadahar benda nu disihir deui sebab jah hakikatna maka pan orai teh lain orai botina kayu atawa tina tali atawa tina tambang tina dadung jadi aslina makan dadung tali mana aya dadung ngadahar dadung mana aya tali ngadahar tali geus jana bibisikan marasingikeun tentang keistimewaan tongkat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam najug tali urang najug kayu urang bah kedub wala lede anu ditaralianan diciptakeun dihayalkeun jadi orai wabeh dileg-legan ku orai Kangjeng Nabi Musa sedengkeun eta orai Kangjeng Nabi Musa eta tongkat ngan sagede leungeun doang ari eta kayu anu naju ngokonteneran ka mana bibisikan kabeh bener ieu mah lain atuh kos kieu mah lain sihir kajen kukubahan para pesihir nganyatakeun kabeh atuh ieu mah lain sihir ana lain sihir berarti mujizat Gesana mujizat berarti ngaku para pesihir teh bahwa Kangjeng Nabi Musa teh lain jelema biasa parenganan nabi nu diangkat rasul ku Gusti Allah anu dibere mujizat bentukna tongkat tina kekalahan para pesihir lain sakadar eleh sebab tadina aya perjanjian Kangjeng Nabi Musa teh ngobrol heula duaan jeung Ki Samun sebagai pemimpin sihir. Samun. Kuari tinggal urang nyeun pernyataan di atas segel. Andai kata anjeun sebagai para pesihir eleh kula nu menang kudu kumaha jeung andai kata kula eleh ka anjeun kudu kumaha yo urang nyieun perjanjian cek sampun eueuh dongengna sihir kami kudu eleh eueuh dongengna tiba heula diadukeun jeung para pesihir sing jarongkeng sing areleh sihir kula teu pernah eleh sebab raja sihir urusan eleh jeung menang cek Kangjeng Nabi Musa engke panderi kuari mah nyieun pernyataan heula mun maneh eleh deuk kumaha diketak ku Kangjeng Nabi Musa Ki Samun cek Ki Samun rada muringkak aing ya beda getakan eleh deui we aduh aing tilok biasa muringkak bulu cek yang digetak ieu mah jeung nu handap-handap rada muringkak cenah
lain deui cenah budak ya. Ayo tak kanjeng Nabi Musa lamun di dinya eleh deuk kumaha eleh samun cek isamun Musa andai kata kami eleh berarti di dinya lain make sihir geus lain make sihir berarti kami deuk iman ka mana moal beh iman sasalaman kanjeng Nabi Musa keula cek isamun mun mana eleh Musa cek kanjeng Nabi Musa mual eleh sebab kulama ieu tongkat pangeran ulah kitu cenah tetep bae waktu hari waktu ngadu mah aya elehna teu bisa ulama diutus ku Gusti Allah eueuh dongengna rasul kudu eleh salaman sia mun sia eleh iman mangga jadi berarti atuh samun ge geus mulingkak bulu wah asana aing eleh ya gini rada lain deui cek riwayah begitu brak sakumaha kabari kenyataanna para pesihir teh eleh lantaran geus jelas eleh anu tadi perjanjian awalna andai kata eleh deuk iman maka tanpa diperintah deui ku ketua sihir nu bernama Samun langsung bae wa ulqiyas saharatu sajidin 15.000 sujud kabeh. Masya Allah karim kakawasaan Allah barinya ngomong ko amanna bi rabbil alamin cek para pesir kami iman keun kabehan bi rabbil alamin ka rabbil alamin cek Firaun ana rabbul alamin kaula rabbul alamin lain eta kami mah Rabbi Musa wa Harun pangeran Musa jeung pangeran Harun eta sujud kabeh budak Masya Allah karim masyarakat Nusa kitu lobana ratusan ribu bahkan jutaan jaksikeun para pesir sararujud eta kabehan berpikir geus puguh nu paeh mah 25.000 seketika eta lantaran diagag-agag ku orek Kanjeng Nabi Musa. Nah ieu mah masyarakat nempokeun para pesir sujud bari ngomongkeun amanna birabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Kanjeng Nabi Musa nak bari nyekelan tongkat di tengah-tengah hareupeun istana dek nangtung ajeg Kanjeng Nabi Musa seketika eta khomsi mi'ati 500 berak tadi sujud aja masyarakat milu iman Masya Allah masyarakat teh ditempokeun ku Raja Firaun cak Raja Firaun euy masyarakat sia atuh bulan bari sujud baroblog aing pangerannya sia sujud ka sarua ngomongna 500.000 manusia ngomong amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun kami ngimankeun ka Rabbil alamin pangeran Musa jeung Harun. Masya Allah dihareup para pesir 15.000 satu kangeunana 500.000 masyarakat berbae sujud desa tinggal Firaun bae aing teh pangeran kok jadi kieu cakna aing pangeran aing tapi teu disujudan wah ieu pesihir teu beres nang aing manggil nang aing ngabiayaan digaji ku aing dijanjian ku aing bakal dijadikeun muqarrabin tapi ternyata ieu para pesihir teh teu beres kabeh
cak raja Firaun ulah sambatkan ieu. Wah, asana ieu mah meureunna urang rangkas bitung ngomong dieu bae. Emang kayak ulah sambatkan ieu segala. Cek Firaun qul Firaun amantum bi. Hei, Aisyah kunaon ada riman ka Musa qabla an adzana lakum nenek kaula ngingan ka maraneh kabeh. Wah, kaya aing atuh sia musyawarah heula jeung aing engke kumaha ieu iman atau ulah tanpa musyawarah deui qabla an adzana lakum naon beuk bae maneh sujud ka Musa. Inna hada lamakum makartumuhu fil Madinah. Sanya-nyana ieu pagawean nu kumaneh digawean. Ternyata horenganan tipu daya, tipu muslihat nu kumaneh digawean di jero negara Mesir. Aing nyaho ka jeung kumaha ge sia para pesir. Sia ngobrol jeung Musa duduaan. Berarti sia teh beureun aya perjanjian bahwa sia teh dek nipu aing. Kajen kumaha ge kanyahoan sia ku aing litukhriju minha ahla dek kaluarkeun ahli-ahli Madinah. Ya le, ieu ahli Bani Israil dikaluarkeun geus persekongkolan jeung sia. Sebab tadina kan ngobrol duaan perjanjian tadi. Perjanjian nu tadi teh lamun maneh areleh deuk kumaha dianggap ku Firaun ngobrol eta teh ngobrol urang tipu bae Firaun. Elehkeun bae maneh, elehkeun bae para pesihir kajen ku kumaha ge padahal asli eleh teh asli. Jadi Raja Firaun teh berasumsi bahwa ieu pesihir teh geus aya persekongkolan jeung Musa. Memadak dianggap inna hadza lamakum makartumuh. Ieu kalakuan ahli-ahli sihir sebagai makar tipu daya muslihat anu kunyana dilaksanakeun jero negara Madinah litukhriju minha ahla untuk mengeluarkan ulang Bani Israil ke Israelna. Ye, cak Firaun fasaufa ta'lamun. Sia bakal jaho gerak waing sia disiksa sia ku. Awas. Fasaufa ta'lamun. Naon bakal terjadi ka sia? Tuh, deuleu masyarakat 500.000 milu sujud latah deh goblok jasa. Fasaufa ta'lamun cek Raja Firaun sia bakal jaho ancaman ti aing. Kumaha ngancamna? Degekeun ku sia pada pesir. La uqtiyanna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallibannakum ajma'in. Sia bakal dipotong-potong leungeun sia ku aing, bakal dicacag suku sia min khilaf, silang ke bakalna disalib sia ku aing. Awas ya. Masya Allah, harita keneh Raja Firaun ngerahkeun para penggawa-penggawana 15.000 pada pesihir tewak. Kanjeng Nabi Musa na ajeba di dinya. Salib, potong min khilafik, leungin katuhu potong, dipotongna dicacag heula di dieu keneh. Cek lain dipotong langsung lain cacag. Cek geus beres datang ka dieu suku kenca. Cek geus eueuh leungeun katuhuan eueuh suku kencaan. Terus cacagan dicacag. Lain dikeureut langsung jeres kitu mah deres. Tapi dicacag ieu mah blek disaksian ku kabehan jelema sing jerit kabeh. Jelema careurik kabeh. Pangeran ceperangan. Biada dia pesihir teh ngehinakeun ka aing, nipu ka aing, labakum makartumuhu fil Madinah. Emang aing teh nyaho la uqtiyanna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Cacag 15.000 dicacag, plek cacagan sukuna tinggal leungeun kenca jeung suku katu nu tadina leungeun kenca
suku katuhu tinggal gitu bae eta mata taekeun salib la usolli bainakum salib taekeun ka luhur cacak deui geus datang ka luhur dicacak deui ngan memeh dicacak teh eta para pesihir teh ngararomong kolu inna ila rabbina munqalibun cek para pesihir teh sanyana kami kabehan teh eta bakal babalik ka pangeran urang kabehan sabada maot urang biaya wajib kana dek kumaha bae kayaan urang dek dicacak dek dikukumahakeun ge tetep urang balikna ka Allah gede jasa eta iman harita keneh padahal harita neuleuh mukjizat harita iman harita disiapkeun untuk penyiksaan mungkin terus satu hari keduana dan lain sebagainya tetep terubah endahan ngomong inna ila rabbina munqalibun gedean iman masya Allah eta iman urang mati leletik iman neuleuh abah urang neuleuh emak urang iman dileletik ku ari teh barang neuleuh ku ari aya nongongkong nongkong iman mah iman bae teu kuat urang neuleuh nu ngongkong urang iman teh leletik barang neuleuh tumpukan duit teu kuat urang mah iman bae ku ari barang neuleuh mungkarat teu kuat masyaallah kan loba jasa ku ari anu anak kiai anak ustad asup ka agama lain naudzubillah min dzalik wa min dzalik ieu mah pohara jasa ieu mah sakitu dek disiksa kuraja Firaun teh awas ya diancam heula pas saupa ta'alamu balik sia ka agama sia balik sia mangeranan ka aing cak Firaun lamun sia teu balik lau qat'ana aydiakum wa arjulakum min khilaf summa la usallibanakum ajmain disisingan gitu teh lain babalik ka agamana endahan ngucap qalu inna ila rabbina munqalibun Mama suci Allah maha kawasa Allah aya dek dibere kuat bakuat bae nu mantep ke ulah kaget ai ku Allah dek dibere kuat ulah kaget ketika teu dibere kuat ku Gusti Allah teh mah urusanna urusan Gusti Allah dek dibere kuat mah Bung Karno kurang kumaha dicaci dimaki Bung Karno dipiceun disiksa dibere kuat babaturanana terus bae Bung Karno bajeng para kiai unggal kabupaten patilasan Bung Karno hampir unggal kabupaten urang yang nyaritakeun Bung Karno di Bogor Bung Karno di Tangerang Bung Karno di Rangkas Bung Karno di Labuan lain lalagaan unggal kabupaten aya tapak tilas di Karawang di Bekasi mantap kuari orang Karawang manggil tiga oka itu bau nekuku mage nyana PDI nekuku mage PDI sebab boga riwayat Bung Karno di Karawang geus kos kitu bae tah tidak mau tahu pokoknya namanya nama dek PDI bae satungtung pokoknya nama eta mah hulu kebo ayanya nama dek hulu kebo bae Karawang bawa boga riwayat Bung Karno eta dek dibere kuat mah ku Gusti Allah Masya Allah seorang pemuda anu gagah jantan luar biasa pinter kabina-bina kuari kakara kajararahoan kahebatan Bung Karno teh eueuh nu ngalayanan datang ka kuari saha nu nandingan Bung Karno di PKI-keun dan lain sebagainya biasa bae telunturku di PKI-keun telunturku di manon gara-garana di pecinta wanita teluntur wallahu alam bener wallahu alam teu nama teluntur tetep Bung Karno menemukan makam Imam Bukhari Bung Karno anu nyaritakeun tentang masjid di Beijing Bung Karno anu masjid di Turki Bung Karno
5 negara aya masjid-masjid Bung Karno da kumaha coba eta lain lalagan di Uzbekistan aya masjid Bung Karno istimewa Bung Karno bari diurang dah digoreng-goreng di anu eta mah kulawan nu ngagorengkeun lawan urang ngobrol coba jeung babaturan Bung Karno nu ngagorengkeun urang ngobrol coba di dieu kapan kiamat depan babaturan Bung Karno lamun nyana ngaji ka 2 minggu tas poe minggu teh ngobrol tadi dieu tah kula sok ngadengekeun nyaritakeun tentang perjuangan Masya Allah pohara sebab nu nyaritakeun nyana jeung Bung Karno jadi urang terkesimak nyaritakeun jeung Belanda nyaritakeun ieu dan lain sebagainya urang terkesimak kadengekeun nyana goreng Bung Karno nu ngagoreng-goreng teh musuh mentak ulah kaget lamun urang digoreng-goreng biasa bae satungtung hirup baurang ngeureupkeun loba nu tereuseupkeun loba ulah goyang ulah robah ku jelema nu reseupeun jeung tereuseupkeun tetep mah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu kaistimewaan para pesihir iman hidayahna dibere ku Gusti Allah mantep jasa sakitu dek disiksa disingsieunan malah bian wa ma tanqimu minna illa an amanna wa ma tanqimu henteu ingkar anjeun teu nyalahkeun anjeun teu balas dendam anjeun Firaun ka kami kabehan ilahan amanah kecuali karena kami iman bi ayatillah bi ayati rabbina lama ja'atna ka ayat-ayat pangeran kami ketika ayat-ayat tersebut datang ketika ayat datang kami iman jalamun teu iman ka ayat mah anjeun moal nyalahkeun anjeun moal males dendam ayana nyalahkeun ayana males dendam lantaran kami iman mantak ngadoa Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin eta para pesihir ngadoa ka Gusti Allah Rabbana he pangeran abdi sadaya afrigh muga ngucurkeun Gusti ngalimpahkeun Gusti alaina ka abdi sadaya sabra ingkang sabarat inna kalimat tawadahu biha dina nalika digawang perjanjian Fir'aun yakni Fir'aun ngajanjikeun bakal nyiksa bakal ngabunuh kami mangan sakadar minta kasabaran hungkul ti Gusti Allah narja ku paron abe abdi ulah balik deui ka kafir wa tawaffana muslimin Gusti mautkeun abdi ku Gusti wafatkeun abdi ku Gusti dalam keadaan pasrah sumerah ka Gusti Masya Allah pohara jas mulai atraksi Fir'aun nyiksa terhadap pesihir kaut negara Mesir sebab kuari iman ka Allah nu percaya ka kanjeng Nabi Musa alaihissalam geus ratusan ribu lain sakadar di Mesir di luar Mesir geus puguh di Yordan geus puguh di Kuwait Saudi Arabia terus Israel memantak Musa terkenal Nabi Bani Israel sebab nyana dek nyalametkeun umat Bani Israel anu dihina anu dihinakeun di Mesir dek disalametkeun dek dibawa ke Israel ku kanjeng Nabi Musa alaihi uari mah penyiksaan Fir'aun kepada pesihir dilaksanakeun tinggal para kaum-kaumna wa qala al-mala'u min Fir'aun wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim wa mimman 'alimnahu lan ikut tetap setengah saking wong kang ruhisun sadaya iman min ahlul baiti saking ahli bait alladzina ukhraju atanawakan dan usir alladzina kabu min diarihim saking pirang-pirang negara ni alladzina ila nusra maring negara Mesir
as-sayyidah Sakinah utawi sayyidah Sakinah ukhtul Imamil Husain nyatana dulur wadon Imam Husain al-madfuna inda haratil mukhallilatiyah kang den kubur ing dalem sending haratil mukhallilatiyah bil qurbi minal marag kalawan barak saking tempat marag wa Sayyid Muhammad Al-Anwar lan Sayyid Muhammad Al-Anwar akhu Zainul Abidin katanya dulur lanang Zainul Abidin bil qurbi minha kalawan barak minha saking marag min wali jami'an turun saking barang kang ngandung mak ing jami ba ibnu tulub Sayyidah Zainab lan Sayyidah Zainab ibnatul Imam tegese anak wadon Imam Ali dijawari qalatil siba kalawan pirang-pirang kang nananggaing pirang-pirang bangunan siba waraitu Sayyidi Ali Al-Khawas lan ningali sun ing Sayyidi Al-Khawas Ali Al-Khawas itu yakhlu itu alamat ya Sayyidi Ali Al-Khawas nalahu ing tarumbah Sayyidi Ali Al-Khawas minal kontoroti saking kontoroh teh bangunan kuburan wayam syihafian lan lumaku ya Sayyidi Ali Al-Khawas alekang nyeker hatta jawiza kubra malah ngaliwat ya Sayyidi Ali Al-Khawas ing kuburan nenek Sayyidah Zainab wa kadzalika lanalaika ya mangkono wa kadzalika mimman alimnahu ieu mah dek nyaritakeun tentang para zuriat Kangjeng Nabi anu harita dianiaya lamun urang kuari di jero bulan Muharram tanggal 10 Muharram Asyura disebutna orang puasa sunah mebehna tasua jadi 2 poe namun orang menanggalkan rebo Kemis Jumat jadi puasa poe Kemis poe Jumat lamun orang nyaritakeun tanggal 10 berarti orang ingat mengenang kejadian Karbala bakalna puluhan juta manusia numplak di Karbala di berbagai negara bakal daratan ke Karbala Iran wow lamun urang geus pernah ke Karbala kacipta masjidna kacipta agreng nama makom Sayyidina Husain anu kamari kurang geus didongengkeun tentang peperangan Karbala iyalah urang mun nyaritakeun tentang peperangan tersebut pan sahabat memantak loba anu carang ngadongengkeun tentang peperangan Karbala sebab urang bakal ngawilah-wilah sahabat sedangkan Kangjeng Nabi ashabi kan nujum bi aihim yaqqa tadaitum ihtadaitum sahabat kula wabe ieu adalah kos bintang di langit kemana bae mana menta pituduh pasti menang pituduh namantak ulah aya berat ka dieu ka ditu mantak tirok didongengkeun aya lain dina kitab nama sebab besi orang ke memilih akhirnya jadi Syiah mah anti Abu Bakar anti Umar anti Utsman hiji be sahabat teh Ali wa aliyun waliyullah sakitu be hiji be nya nama nah sekedar informasi supaya nyaranaho doang abe urang hati-hati di Indonesia kuari geus mulai kaasupan ku Syiah Wahabi nu ngamodalan Saudi Arabia Syiah nu ngamodalan Iran kompetisi di urang mantap kuari teh lain lalagaan jebolan Iran teh kuari keur diperdayakeun supaya Syiah di Indonesia ieu terlihat engke bakal aya kegiatan-kegiatan anu
mimiti nama berat ka urang ngan diakur-akurkan kegiatan teh jeung kegiatan Syiah kayak kebal-kebal tinggal di Syiah aya persamaan antara ahli sunnah jeung Syiah dina zarah dina salat ngazohoran Jum'ahna loba persamaan kayak ngadu jeung Wahabi ge bakalna beuki rame ka hareupna geus dirancang di Indonesia ya televisi Syiah bakalna mungkin tahun 2016 muncul televisi Syiah bakal dirancang televisi Wahabi leuwih awal Wahabi nu bakal muncul televisi kukulah mau ka dicaritakeun ngaran-ngaranna besi dirobah kunyana besi dirobah urang geus nyaho ngaran televisi Syiah geus nyaho televisi Wahabi geus nyaho insyaallah nyaho ngan lamun kuari dirame-ramekeun ke kunyana dirobah wah kanyahoan dirobah ulah kajeun kena muncul engke dibarere duit bangsa kiai nu sok kareang duit mah kebeneran sia mah cucuak cileuk ka dieu bae heran atuh biasa bae surat cileuk biasa aja aing kasinggung pan nah ieu bakal nangke duit lain lalagaan loba jasa bakal ieu keur carita kunaon si kuari dimunculkeunana lain lalagaan internasional teh kieu bae ka unggal negara terutama Indonesia dengan tidak adanya seorang tokoh sangat berharisma Gus Dur dianggap sudah tidak ada tokoh ieu mah keur carita nyana lain eueuh loba kene di NU Hambalayah di Muhammadiyah Hambalayah urang lamun nyaritakeun tokoh atau aya Gusmus aya keneh Ki Maimun Zubair aya keneh Kiai Hasyim Muzadi aya keneh Agil tapi lamun urang nyaritakeun kemunculan Syiah berarti sudah tidak dianggap ieu mah keur carita teu nganggap adapun ke urang nyeun gerakan atuh lain deui nyana moal berani ngamunculkeun mun masih keneh Gus Dur emang Gus Dur kumaha kitu Gus Dur sagilek doang nyana mah sagilek sakicep eueuh ku jagona Gus Dur main di luhur ngomong sangeunahna nyana nu berani eueuh nyana kuari muncul deulah sekedar bahwa di urang geus kasusupan terus aya di tubuh pemerintah jadi kuari geus lemah pemerintah teh anu biasa nama urang teh hasil bahsul masail NU langsung lapor ke pemerintah diteri ku pemerintah jadi ngeunaheun urang clippingna jeung pemerintah akut kuari teu bisa tetep bae aya di jero namain nu mantak henteu sapenuhna bahsul masail diterima sebab naon masih keneh diolah malah asup ka tubuh pemerintah dengan haramna ngarokok dengan tolak 3 jadi 1 dengan anak angkat dan lain-lain sebagainya nu baheula Gus Dur nyarita 10 poin nanti akan terasa oleh masyarakat 5 tahun sebelum wafat Gus Dur geus ngomong 10 poin nanti akan terjadi di tubuh pemerintah ditanya kenapa Gus karena pemerintah sudah kemasukan Syiah dan Wahabi beres sakitu ulah mah inget keneh bae kita aing mah teu inget sia mah teu inget-inget nu kitu sih sia mah inul baru inget mah sekarang itu malulu eta batak bener kuari asup ka jero geus teu kudu dicaritakeun partayna nah ieu engke bakal bermunculan urang geus ngadenge lamun Madura ribut jeung Syiah urang geus ngadenge lamun Surabaya ribut jeung Syiah di Surabaya geus aya majelis taklim Syiah gede jasa kuari direncanakeun mantap urang ngomong ye kuari dek direncanakeun di Banten mantap urang ngomong ye di Banten harus ada majelis taklim Syi'i kitu sabodo teh dek aya dek ngomong doang sabodo itu aya dek arah subsiah lolos nah kiai-kiaina kuari mulai dari ketah set dek dibere duit cek bodoh li kebeneran dia
ulah kaget. Kos gitu bae teu karasa urang mah nyaritakeun ke pemerintah menghelak kabeh. Wah, nyanyahoanan bae teh uji. Urang mau nyaritakeun MUI misalna jeung Depag di daerah. Dunya ge ngomong nyanyahoanan teh uji. Aing mah kajeun di nyanyahoanan gerasakeun Gus Jakar. Emang cenah ki uji nyawa di mana? Ngobrol atuh sia jeung aing. Ulah bakana. Sia nyalakeun eprak nanya goblok bae. Karasa ge Gus sia. Iku ngambang na ahli sunnah wal jamaah eta teh geus mulai disusupi. Terus di pemerintahan lemah. Kuari pemerintahan orang lemah, organisasi NU na lemah. Lemah teh cara keur aya lemah. Termasuk Muhammadiyah ge henteu sekuat baheula. Arasuplah isme-isme nu tadi. Nah hiji paling bisa ngomong NU kuari nyaritakeun janggot ngan sakadar kos kitu doang lainna upaedah kos kitu baja. Hati-hati dengan berjenggot, nyindiran ka jenggot, nyindiran tentang celana panjang, nyindiran tentang jubah, lain kitu tuh carana. Lain kitu, kama disunahkeun ku Kangjeng Nabi. Urusan anak itu bakal jadi panjang sebab nulain dijage miara jenggot sunah. Kuari lamun NU ngahajar tentang jenggot itu salah gede. Tuh geus salah bae mah lain Gus Dur mah hese bae. Endahan mamawa Gus Dur juga tidak berjenggot atunya nama eueuh jenggotan bae. Lamun aya mah nya ge dipiara. Eta geus salah. Jadi kuda-kudana geus loba salah bae salah lain kitu. Bal eueuh maksudna jeung moal sieun atuh kos kitu mah. Tuh nya nyaritakeun tentang jenggot, tentang celana, tentang dan lain. Dianggap upaedah tah kos kitu mah. Berarti kan nya geus menyatakan ikrar aya berarti Syiah teh. Aya berarti Wahabi teh. Sebab naon NU teh ya geus nyaritakeun tentang NU mah tidak berjenggot mah anulah. Berarti geus aya kan di urang. Kaharti kan? Karena geus aya berarti sebab NU teh geus mengusik kuari. Nah, geus aya di urang, tinggal ngajegurna doang. Engke bakal aya gerakan-gerakan. Makanya gerakan ieu melalui pemerintah. Melalui pemerintah bakal gerakan Syiah. Cak pamarentah pan aing teu nyaho. Atuh sia mah nyaho. Sebab sia mah dikendalikeun tah. Ieu na ye datari. Oe. Cau. Au. Cau. Nu main jeung nu nonton pinteran nu nonton. Tuh sia mah bener. Giliran kos kitu mah bener. Atuh. En urang geus hen. Memetrit geus nyaho. Opret. Trit. Geus nyaho kabeh ge. Nah kitu kene pemerintah kan keur main, kula mah kan penonton. Kula nyaho. Ieu pemerintah offset ge. Pemerintah offset. Iya masa kadar abeh nyaho bae, abeh engkek begitu kejadian ulah kaget heueuh. Nu pernah dicaritakeun. Kitu ge lamun ieu Iran kadeuleu engkek kekuatanana bisa terjadi leuwih cepat. Lamun nyana teu terlalu kuat mundur saeutik. Kuari mah nu kudu dibahas teh lain eta. Kunaon si pemerintah kuari bisa bergaining jeung Syiah tanpa meninggalkan ahli sunnah. Berarti diais. Nah, ieu jadi masalah. Kunaon pemerintah ngais? Nah, di dieu aya unsur politis. Sebab urang teh kan kaluar ti Amerika, otomatis urang teh kudu nyekel salah satu negara. Urang kuari ndek RRC, RRC kan Rusia. Wah, mulai tah kok jadi kos kieu urusan ieu. Mulai panjang. Lamun ieu Amerika kurang dek ditinggalkeun, mulai eukeur kuari di Indonesia meninggalkan Amerika. Berarti kan urang teh kudu ngiblat ka RRC nu mantap ti Hongkong geus datang ge ka urang kuari ieu. Tuh karyawan-karyawan Cina, urang teh geus mulai beralih ngiblat RRC berarti kan Rusia.
Rusia berarti Iran ngandak kuari tek dicokot kegiatan-kegiatan nggak apa-apa kuari kurang tuh NU cicing me nyahun makan di jero NU gaya aya siahan kok bisa jadi kitu Ki emang kitu bae kon teh dimurnikeun sih moal dimurnikeun nu matak bersikeras ge supaya si eta menang deui di jerona aya unsur mulai kacau pemikiran orang kok jadi kos kieu di akhir zaman mangke teu menentu mendak kiai anu mimilu ka ditu hayu datang ka mana nya berjuang salah tuh berjuang salah bakal ai kiai teh dagang ulah sok nanyakeun aing ulah sok nanyakeun aing ulah henteu cenah kula mah dek milu bae cenah ka kiai mal kuat ya cenah aing mah emang kunaon gitu dahar gembul haju kudu geunah bae kuat sia moal mal kuat meulina maksudna wal kuat sia ieu dek aing bae ieu sekedar informasi ulah kaget engke lamun muncul Humaini ulah kaget lamun muncul Wahabi organisasi kuari geus loba jasa di Indonesia geus hurut geus HTI geus Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya geus puguh NU geus puguh Persib Muhammadiyah dan lain sebagainya ieu geus loba jasa di urang berarti kan baru ke kepentingan mesti baik engke nyusup ke partai mantep kepentingan bahasa di partai sedangkan partai keharap sekaligus sapaket jeung pemilihan presiden geus disiapkeun ku ari satu partai calon presidennya Kristen satu partai calon presidennya Islam satu partai calon presiden nasionalis satu partai calon presidennya liberal dan lain sebagainya ku ari geus disiap-siapkeun di luhur teh geus kararieu bae tiap partai ieu sapaket engke bakal ya cenah aing rek nungguan kiai bae rek milih mana cenah kiai aing nyin partai di sarua nyin partai naon ge nyin partai Islam partai Islam naon partai na Kasrolohi tah ieu keur carita 10 Muharram Asyura Karbala engke bakal dirayakeun hayang dirayakeun di seluruh negara walaupun ke motifna berbeda artina ini penting aya perayaan 10 Muharram aya perayaan rame walaupun motifnya berbeda engke disorot di dunia bahwa 10 Muharram aya kegiatan di berbagai negara aslina bahkan Karbala gitulah politis ilu rame walaupun orang mah mungkin santunan yatim piatu walaupun orang mah mungkin aya hari naon deui walaupun orang mangke aya hari naon deui tetapi engke disorot disatukan pada hari 10 Muharram adalah Karbala ya Iran hebatnya se-Iran iman sakadar informasi bae nu kuari keur diarahan Banten keur diarahan geus mulai lain lalagaan geus mulai geus eukeur kuari tah geus puguh Wahabi geus puguh Syiah NU kuari sakieu ayana terus mantak cek lagi urang mah salametkeun urang bae ngaji ibadah sing hade lantaran kaharepna wallahu alam ieu wallahu alam bakal kumaha engke perang partai kan bakal nangke lamun satu partai calon presiden dan satu paling manehanana ke koalisi tilu partai yuk urang jadikeun calon presidenna ieu wah pak kuat engke bakal mulai kalut nah urang ulah kabawa biasa bae urang mantak di Indonesia mah ademna kiai tita ngomong ngaleuleskeun umat anu teu milu di partai jeung di organisasi kuari dibere tugas supaya menentramkan ngaleuleskeun sing harade kaharepna mun deuk main sing bisa mainna lamun moal atuh sing hati-hati artinya lamun urang deuk main sing bisa mainna maksud main sing bisa tanyakeun ka Kipu Doli maksudna naon makna sing bisa teh naon gitu teh
Indonesia mulai kuari kerame Taimah setelah terjadi perang Karbala di Usiran Iran wa mimman alimnahum min ahlil bait idza sawarehna jelema nu kuring nyaho ti ahli bait alladzina ukhraju min diyarihim ila Misra anu diusir di negarana masing-masing ka Mesir hiji Sayyidah Sakinah kamari kula ka Mesir ziarah ieu teh ukhtul Imam Al-Husain anu dikubur indah haratul mukhallilat iya bil qurbi minal maragah dua Sayyid Muhammad Al-Anwar aku Zainal Abidin bil qurbi minna dibunuh diusir mimayali Jami' Bitulun ilu Sayyidah Zainab Ibnatul Imam ieu ngabogaan manaqib masing-masing Sayyidah Sakinah Sayyidah Zainab lain lalagaan di Mesir Ibnatul Imam Ali bijawari qanatir Siba nah kaistimewaan Siti Zainab waktu di Mesir teu aya cai di Mesir teu aya cai hese aja nginum acan hese aja nginum acan kiai bobe geus istisqa deui tapi teu daek hujan komo kieu Golkar mah asal istisqa tambah panas mata ulah wadi-wadi ge istisqa isin iban urang ngandelkeun doa istisqa mah nu dimaksudkan hujan ieu urang andelan urang nu dipake ngadoa ka Allah naon nu dipake andelan apa baca sholawat urang nu ikhlas apa zikir urang nu ikhlas apakah taqarrub urang tadarru urang muraqabah urang nu ikhlas apakah sedekah urang nu ikhlas kudu aya andelankeun jang Allah jang ka Allah Gusti abdi teh zikir teh hayang nanaon Gusti coba atuh Gusti abdi teh maca sholawat abdi teh sedekah ieu andelan urang deuk pake ngadoa ka Allah naon Gusti abdi teh pandakwa di luhur panggung harita teh abdi teh nyukseskeun bupati eta bae Gusti abdi teh harita teh panbo nyukseskeun cak Allah teh ku aing kadenge dipanaskeun sia ku aing andalan urang ka Allah naon hudang ti peutingna kudu aya andalan teu bisa langgeng istisqa bae teu bisa para sahabat teh pan lamun neuk istisqa teh pan sing harewos sahabat dongeng heula tuh dina Sahih Bukhari urang deuk istisqa andalan maneh naon andalan maneh nu bakal ku Allah didengi andalan nu sholawat andalan nu zikir andalan nu sedekah andalan nu hudang penting tahajud urang naon coba andalan urang naon zikir urang mah ucau teluk zikir sholawat kitu ke lain buludan teluk marhaba hayu coba tahajud ai lain kitu mah urang keur mungsut karek tahajud tilu urang andalan urang mana tuh ieu harita di Mesir hese cai minum ge hese kiai kobeh geus istisqa eueun hujan eueuh anu dihujanan ku Gusti Allah teh dibere akhirna seorang kiai anu tilok keluar ngutus coba bae ka Ibu Zainab Ibnatul Imam Ali nyuhunkeun coba ka kebenaran nyana keur zikir bae di jero kamar kieu sih di Zainab di kamar illallah pas datang Waalaikumsalam naon cek Siti Zainab hapunten ratu ieu teh di Mesir teh keur kalut teh aya cai boro-boro jang mandi ieu teh jang ngaleut geus oh cek Siti Zainab kurang cai teu nyahoun nya nama kurang cai teu nyahoun sebabnya nama lamun deuk wudu tadi jero kamar ditepak bae cai mancar jadi nya ngala wudu mandi kayak ditepak deui eueuh jadi jangan mah teu nyahoeun di luar eueuh cai teh teu nyahoeun Masya Allah eta karomah pohara amat kulantaran nyuhunkeun ta nyuhunkeun cek Siti Zainab hayang hujan apa hayang cai ngorolok bae teu bisa ngomong kan diutus cek udah kudu bebejaheula ka masyarakat ngebejakeun hayang hujan apa hayang cai ngolojor di dieu ka ditu apa hayang hujan coba bejakeun aya ka ditu eta ngomong kos kitu teh nya mah geus pas dasar lantaran asal menta bae ka Allah dibere
asal minta kalau dia hayang naon bae dibere datang kanyana nyetop ulah lagu si ulah diberean bae datang ka kitu urang mah pernah doa datang ka buncal-buncal teh dibere-bere sabalikna akhirnya aya lantaran utus geus musyawarah minta hujan bae minta hujan langsung sakieu ngadoa ya Allah ya Rabb aya doana Allahumma isqi aya doana panjang tadi manakibna teh henteu panjang pendek jasa dibaca deuk 3 kali maca eta Siti Zainab kakarak sakali doang sakali can anggeus geus poek pohara barang tamat ngadoa tak deuk 3 kali sakali doang bulan hujan di Mesir hujan luar biasa geus Siti Zainab nama di imah baik hujan 2 penting teureun kita laporan deh ke Siti Zainab doa jadi eureun gitu anu tadi diutus teh mung boga insieun cek cadat ya mesti carekan sia bae pasti ini sia bae ayeuna masyarakat darata ka Siti Zainab besi hujan terus-terusan terus banjir jasa gitu bebe aja bahwa hujan ti mimpi tinggal doa teureun nya teh nyaho memang teureun cek cadat teh nyaho nya di kamar bae zikir bae la ilaha illallah la ilaha illallah masyaallah ahli Allah mah tilok nyahona naon hujan teu nyaho panas teu nyaho deui lain cara kipudoli segala situasi kondisi tarasi balaya aduh kok wajib pendi mah segala posisi nah tilok nyahona naon panas teu nyaho tiis teu nyaho hujan teu nyaho jana mah Allah be hiji kagarak dijabah kaluar Siti Zainab jahe cek Siti Zainab waktu babanjiran cenah ya mah langsung ngangkat leungeun ya Allah ya Rabbi kafi ya Allah kafi ya Allah kafi ikfina ya Allah sakitu doang coba baca takurak ikfina geus cukup cek urang mah cukup ret bae eureun hujan asup deui ka kamar kunci lawak la ilaha illallah la ilaha illallah ieu tah diusirnya baheula Sayyidah Zainab ibnatul Imam Ali bijawari qanatir siba bahkan aya seorang waliullah ngaranna Sayyidul Khawas Ali Al-Khawas lamun urang bacaan kitab-kitab thariqah kitab-kitab sufi ieu Ali Al-Khawas aya bae ieu seorang waliullah kutubul auliya Sayyidi Ali Al-Khawas ketika liwat ka kuburanna teu beranian make sendal asal liwat ke kuburan Siti Zainab buka sendalna wayam sihapian bung make sendal mun ditanya kunaon isin ka Siti Zainab isin sendal teh dunia cekna urang kolotak make dunia Siti Zainab mah geus anti dunia jasa masyaallah wali mah kos kitu urang mah deuk zarah ka Maulana Hasanuddin make jas make ieu naon kana nu ka dieu teh dan tuh sama nyaho bae dasi sagala naon negara anti dunia orang memakai glamor tah Sayyidah Ali Al-Khawas mak liwat ke kuburan Siti Zainab sendal tadi dipakai isin cekkan nuku orang diliwatan anti dunia orang memakai sendal lagi embung murah teu daek sendal jepit teu daek sendal lili naik leuy teu daek sendal urang mah kuduan bangsa 2 juta 3 juta ohara jasa guru awak urang awak neraka diba bagus urang tuh Ali Al-Khawas mah isin cakana teu daekeun make sendalnya masyaallah kan wahara nah hatta yujawiza qabra wa kadzalika mimman alimna wallahu a'lam bissawab